hasil ziarah tetiis hate alhamdulillah tepat tidak desekan teh wari rada benta mata hate teh inget ke Allah bagus teh dongengkun fahanuku urang di ziarahan supaya zairin ngadengekeun sepak terjang kahirupan nuku urang di ziarahan lain menta ziarah teh tapi tibar supaya orang ingat ke akhirat nyana mangenahan di jero kubur teh lantaran pangkat nawali geus jelas wali ma'ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun di dunia di jero kubur geus eueuh karempan jeung kasieun sebab dirina geus menyatu jeung Allah perasaanana tah dongengkeun kitu ai urang datang ka mana ye ngaziarahan teh lalakona terus urang tadi bayang-bayang waktu keur hirupna jadilah itibar inget urang geus di mana inget ke akhirat pasti kurang resep kada dunia Waya qaulahu zuhdulan tuliba kadua zair opo zuhud fi dunya ing dalam dunia anapun narinu ziarah eta kenyana ngarasa eling ka akhirat inget ka akhirat geus mun inget ka akhirat bakal terjadilah zuhud terhadap dunia mantak lamun orang mawaan nu ziarah ka wali sanga tujuanana hayang kabeli apansa kok aneh zarah teh jadi ngalobaan dunia supaya menang kauntungan per sakali ziarah sabaraha pun sakali berangkat teh sabaraha tuh 400.000 sasadanya nyana ge meureun ngadenge tinu sok zarah-zarah meureun aya nyana mah teu ngan sit doang tah eta kan geus bertolak belakang masa ziarah teh haju neangan dunia lain tambah-tambah mentek ge kudu nyonton nu di ziarahan ku urang anti dunia kabeh ge mentek diangkat jadi wali ge nyana geus kekepret terhadap dunia ai urang kunaon ngala untung tina ngaziarahan wali mentek wali seserihan jateus panteu maot ai eta ustad kunaon atuh zarah teh lain nyonto ka aing minimal atuh contoh-contoh zohirna heulanan kadanan ku kekepret terhadap dunia ieu mah aya nu kurang mayar leuwihna doang ditatag masyaallah datang ka dicirian nun si eta milu ulah diajak deui kunaon emang nu zaran itu ge can dibayar kabeh budak pohara jasa geus lamun ngitung kauntungan dunia bertolak belakang jeung inti sari daripada ziarah supaya inget ke akhirat horenganan geus paeh mangajokpak di jero kuburan eueuh nu dibawa horeng harta teh ka jero kuburan malah dunia teh halaluha hisabun wa haramu iqab dunia nu aya di leungeun aing ieu bakalna meureunanan minimal jadi hisab komo mun aya kuruna kerenik haram mah geus jelas jadi siksa balik zarah mah motor nu eta meundeuk dijual ganti nu anyar blod bener teh zarah ese urang zarah teh alhamdulillah kiai hasil ngazarah-zarahkeun ieu mimiti kajian imah karenovasi kadua kali atuh majelis teh 3 kali ieu teh tadina mobil carry teh carry kuari geus ganti Avanza nuhun alhamdulillah kiai hasil ziarah teh ieu alhamdulillah karasa jasa ji
tek aya galedeg nyamber gitu orang mun kos kitu pantu bagus maksudna lain haju alhamdulillah ku sering ngaziarah masyaallah beureun haju nyana ngadoakeun meureun alhamdulillah kiai kuari peuting ge haju sok hudang bae tadina mah tilok meureun berkah na bae hudang kunaon tuh aya nu ngahudangkeun cenah geus karasana kana suku tiis kuari ge kaginggiapeun cekna saha nu ngahudangkeun aja eta buukna rarawigan wah ieu mah nu borangan di wakos kieu bae tawah hasil ziarah teh tiis hate alhamdulillah teu pati dedesekan teh wari rada beunta mata hate teh inget ka Allah bagus teh kitu dongengkeun sahanuku urang di ziarahan supaya zairin ngadengekeun sepak terjang kahirupan nuku urang di ziarahan lain menta ziarah teh tapi tibar supaya orang ingat ke akhirat nyana mangenaheun di jero kubur teh lantaran pangkat nawali geus jelas wali ma'ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun di dunia di jero kubur geus eueuh karempan jeung kasieun sebab dirina geus menyatu jeung Allah perasaanana tah dongengkeun kitu ai urang datang ka mana ieu ngaziarahan teh lalakonna terus urang teh dibayang-bayang waktu keur hirupna jadilah itibar inget urang geus di mana inget ke akhirat pasti kurang resep kada dunia. Wassalamu alal amwati yakunu bil abdis salam alal ahyai utawi ulug salam ingatasa pirang-pirang kang mati iku anaya salam iku tetep kalawan lapad salam ingatasa pirang kang urip ulug salam kanu maot sami sareng kanu hirup assalamualaikum cukup sakitu ge engke ge nya ngajawab ngan teu kadenge ku ceuli urang lantaran beda alam tapi lamun urangna geus luhur pangkatna geus teu kahijab dedengean urang dedeulean urang atuh kadenge nu uluk salam jawaban-jawaban tina salam kadenge nu mantak lobalah nu saalam jeung manehanana ziarah ka para wali teh lain hadiah puji tapi kadang-kadang kadenge ngobrol bae kitu ngobrol biasa tak besi aya di lembur urang ustad kiai ka kuburan naju bangun ngobrol di kuburan nah eta gegeraan bawa ka grogol bae eta teu normal berarti kiai eta aduh lain sambarangan gigituan teu bisa kadeuleu ku urang kos kitu wa du'a lahumma masyru'un lan utai ngadoakeun lahum kadue ahli kuburi ku kadue amwat iku masyru'un dan syarak wa dalilu ala zalika lan utawi dalili ala zalika ing atase mangkono doa qauluhu ta'ala iku dawuhan Allah ta'ala والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم آيات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان التهليل اللفظي والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم وأما الشريعة لنا utawi syariat wal haqiqatu lan hakikat iku fasyariatu adabul zahir maka utawi syariat iku tata krama zahir kang zahir wal haqiqatu adamul batin lan utawi hakikat iku tata krama batin
syariatu tawtiyatul hakikat tawtiyatun lil hakikat utawi syariat iku nutupi kadue hakikat kal hikmati lil kudrati kaya hikmah kadue kudrat bal hiya min jumlatil hikmah balik tah utawi syariat iku tetep saking jumlahan hikmah. Mual bae hiji jelema diangkat jadi wali lamun can bisa ngabedakeun antara syariat jeung hakikat. Nyana geus bisa ngabedakeun antara syariat jeung hakikat lain ku bahasa tapi ku perasaan. Urang mah kuari perasaan teh masih kakurung ku syariat encan ngalengkah kana hakikat sehingga urang mah mun nyaritakeun hakikat teh sakadar dongeng can ngageser perasaan urang datang ka hakikat jeung kajahoan jelema anu geus datang ka hakikat teu bisa dibohongan. Perasaan seseorang teh kanyahoan. Sila akur jeung batur tapi ketebak sila hakikat. Diuk akur jeung batur tapi ketebak diuk nu geus berhakikat. Salat akur jeung batur ngarendeng bahkan ngan katebak salat nu geus datang ka hakikat. Kumaha? Eta lah hese. Hese eta mah ngan katebak bae kajen ku kumaha ge, teu bisa dibohongan. Lobalah dongeng-dongeng urang mah sakadar ngungkap dongeng. Lamun urang osok ngadongengkeun tentang Kiai Khalil Bangkalan. Ketika manehanana salat di Tuban, di guruna, aju nyana seserian, pan guruna kaget, aya suara murid salat maghrib seserian. Langsung nyana dina hatena si guru. Geus salat deuk ditanya saha nu seuri ngeganggu. Eta teh langsung beres salat lain wiridan guruna nanyakeun saha tadi nu seserian. Saha ngeganggu. Atuh dituduhkeun kudu digigireun ieu tanya horeng Ki Khalil keur masih kedeh budak keneh Ki Khalil budak keneh. Masyaallah Karim budak geus bos geus bisa neropong hate guru hate nu sejen dibere lineuwih ku Gusti Allah langsung bae di dinya kunaon seserian dicarekan lantaran budak imkan guru nyarekan murid kulantaran terus didesak seserian bae jala kunaon eta dicarekan seserian beda alam sebab Ki Khalil dicarekan teu asa dicarekan sebab nyana geus aya di alam hakikat. Di sia-sia di kieu-kieu tuh ge tetep bae moal karasa sebab beda alam. Urang dicarekan sote kuari alamna akur nyeri. Ketika urang beda alam moal nyeri. Contoh ente edan. Aju dicarekan kun waras atuh seserian ente ge sarua. Ye sia edan ya ge seserian. Ye sia nu edan jiblon. Unu bener pan, urang ngedankeun ka nyana ngedankeun ka orang-orang sarua edan kabehan. Tah, du edan dicarekan urang tetep moal kukumaha. Sebab beda alam. Nah, ieu keur carita perbedaan alam. Nah, nyana ge beda, begitu dicarekan seserian malah tambah tarik serina. Kulantaran didesak akhirna nyana bebeja nu mantak kula seuri atuh mama salat di jero hate aya sanguan. Hah? Manggaling bener. Kiai na keur salat teh lantaran lapar inget ka sangu. Jiban sia nyaho ka aing. Nyaho ka aing tah. Jadi atuh kula deuk teu seserian kumaha kula ngamamum ge teu jadi. Ja kiai di jero hatena keur ngakeul. Teu kira-kira.
atau komo meureun berjamaah jeung Haji Pudoli aya ban mobil beureun wah geus STNK encan diperpanjang wah macem-macem aju beusina teh nomor polisina encan jat lambat pan di dituna bener pod wah geus macem-macem meureun urang deuk ngamakmum mah terjadi lah ai sapagodos mah tu jarara di bae Ki Pudoli inget karena STNK ente inget ka kuncina atuh tah basa pagodos sukos kitu mah tunggeus bae tah mah sasareata eta geus datang ka hakikat mah model kos kitu bisa ngabedakeun nyana antara salat hakikat jeung salat syariat kulantaran situ mah salat da syariat nyana jeung serikeun teu maksud jeung serikeun seuri sorangan kapi asem teu maksud jeung serikeun ngan kapi asem kapi asem jadi seuri sorangan nyana teu ngamakmum lantaran naon manya kudu ngamakmum kanu kos kitu dah ngaranna kapi asem nyana bisa ngabedakeun oh salatna syariat moal tuh lamun jelema diangkat jadi wali pasti bisa ngabedakeun mana syariat mana hakikat nah kuari wa amma syariatu wal haqiqatu fasyariatu adabul syariat mah adab zahir urang bersyariat make baju nu rapih caksara salat nu rapih caksara wudu nu rapih caksara selalu ucap nu rapih caksara eta syariat zahir ta manukos kitu ari hakikat mah adabul batin adab-adaban batin lain ka makhluk tapi ka khaliq di jero hate teh mun inget bae ka urusan dunia isin ka Allah sebab cak Allah aing bener ge nyieun dunia lain sia kudu resep urus doang inni ja'ilun fil ardi khalifah urus ku sia timimiti fisikna datang ka urusan pengaturan muamalahna dan lain sebagainya tapi resep mah ulah ketika aya resep isin ka Allah ngaranna hakikat adabul batin ketika tengah peutingnya na teu hudang kerek bae subuhna ceuriknya nama ya Allah ya Rabbi peuting tadi teh Gusti abdi teh kunaon lelap amat isin amat ka Gusti ja ahli Allah mah peuting teh hudang pandisi masih harudang rame jasapan emprak-emprakan holo pak teu asup main bola tuh ya kiai nage nonton bola berjamaah jeung santri na bener pun kamari teh mana karah piala naon karah kabali Eropa geus liwat kan Piala dunia sagedeung deui kan geus dihitung kan basa bara bulan deui tarolo ye kiai kuari tah ieu teu hudang teh isin hate isin ka Gusti Allah adabul akhirat adabul batin tah timimiti resep kana dunia isin ka Allah Masya Allah nucak Allah ulah dipake ka resep ko resep isin ieu tah batin tah ketika Allah nitah terus-terusan inget ka Allah urang goplah isin ka Allah aduh make poho hate teh ka Gusti Allah isin amat ka Allah poplah nu mantak lamun ahli Allah mah istighfar teh lain nga istighfaran mata tas neuleu awewe lain nga istighfaran ceuli tas ngadengekeun musik lain nga istighfaran sungut tetapi nga istighfaran goplah aya sababaraha menit nu poho ka Allah be isin amat ka Gusti Allah tangga istighfaran goplah atuh urang mah mun tita istighfar kos kitu atuh waktu ja istighfar lagi goplah ieu istighfar lagi urang mah teu inget ka Allah keur istighfar astagfirullahalazim astagfirullahalazim astagfirullah la ilaha illallah na gel mun aya caw ambon gede tuh caw ambon henteu ngeula sekaji budal geus kudu la ilaha illallah langsung acara bae lah sagada teh saetikan ieu mah lah geus bae teu kudu goplah bin goplah bin goplah sakalian geus hadiah heula sagede la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah bakal ada ge culat cilik la ilaha illallah la ilaha beda la ilaha illallah anu ka Allah la ilaha illallah jeung nu kacau la ilaha illallah la ilaha illallah
dicucur gede amat la ilaha illallah la ilaha tebareres budak teh tempat urang lamun dikitu-kitu eta urang kabehan patah mantak la ilaha illallah urang mah di jero goplah nu mantak istighfaruka yahtaju ilal istighfar cak situ rubayatul adawiyah istighfar ente mah butuh kana di istighfaran sebab naon goplah teh jagoplah teh ieu teh panyakit batin adabul batin tah can bisa ngabedakeun urang mah lantaran urang mah masih tahapan syariat geus hayang datang ka hakikat teh atuh kudu aya nu nungtun aya nu nungtunna nu mursyid aya nu mursyid nungtun teh kumaha ka ieu mah kieu ka ieu mah kieu ka ieu mah kieu contohan coba kiai kieu aya jelema dek ka Banten barang dek ka Banten bebeja kiai kula dek ka Banten ye atau mang pak kula dek ka Banten atuh ka Banten mah ieu jalanna ka mana ieu dek ka Banten sia naik naon ieu kula mah ieu dek Lempang Suku Lempang Suku mah sia sadatangna sia ti dieu ka Cikupa terus nuturkeun jalan ge atawa sia motong ke ti Blaraja terus jalan sawah bae geus ka ditu jalan sawah engke ge datang ka ditu tah eta mursyid ngaranna oh geus atuh aya nu bebeja Kiai kula dek ka Banten atau pak kula dek ka Banten naik naon sia naik sepeda mah ka dieu tah nya tah tuturkeun bae jalan ieu jalan gede tah terus di Cikupa terus ka Blaraja terus gitu tia nuturkeun jalan ieu datang ka Banten geus atuh kula dek ka Banten sia naik naon ieu naik kitu mobil naik mobil mah hayang cepet beus sia ti dieu tah kadinya tah ka kedaton ke kadinya tah belok langsung ke tol cepet sia kali itu datang brus bae Serang tol langsung Banten mursyid berarti tah nuduhkeunana pas lamun kieu mah kula yang ka Banten naik naon sia saya mau naik sepeda geus jalan tol bae sia jalan tol ge naik sepeda ka ditu mun teu ditangkep sia tuh bener ge jalan tol cepet aingna bogana sepeda ulah dituduhkeun ti jalan tol tah eta teu mursyid ngaranna nu kos kitu tah ai mursyid mah disesuaikeun jeung kaayaan kendaraannya kendaraanna lempang los neuk jalan sawah ge los nyana naik sepeda ulah dititah naran tol naik sepeda naik motor teu meunang roda 2 mah ieu jalan tol kudu jalan biasa bae mun nyana naik mobil kakarak tah tol mobil ge di dalam kondisi mobilna sia dek ka Banten heuh cenah kula doana jalan mana ieu kiai oh mobilna sia mobil naon mobilna mobil angkot aju ieu mobil angkot ge tahunna teh tahun 70 ieu mah budak asana ieu ditarik di tol ieu mah ditarik ieu mah di tol ieu geus sia mendingan jalan biasa bae ge ulah kenceng-kenceng emang kunaon teu meunang atuh lain teu meunang hayang nyaho sia kenceng ujianna ban di mana setir di mana kondisi mobilnya tetap kudu mursyid ngaranna. Namun gitu Pak, saya di ka mana ya? Di ka Banten pangnuduhkeun jalan mana? Neuleuh mobil eta tahun 70 tol. Asana daripada datang nyana mending digusur. Engke geus kieu bae tah. Tukang gusur geus kieu bae. Wah ieu makanan gua cenah ieu. Bener bae barang jalan tol kakarake Blaraja ces mulai tukang gusur datang daripada datang ke Banten endahan mampir di bengkel kajen teuing kuku bage di bengkel aju di bengkel cak bengkel waduh ieu mah cenah lain urusanan maning ganti mobil pan teu kira-kira ieu mah daripada cenah mesin da turun aju diganti mahalan keneh eta daripada meuli maning ganti mobil tambah parah jasa pan mobil. Tah lamun boga mobil lakos kitu ulah titah jalan tol tetep jalan biasa ge ulah kenceng-kenceng. Eta mursyid garana. Ulah salah nuduhkeun geus deuk ka Allah ge sarua nungtun ieu saha ieu deuk ka Allah. Ulah cenah pangnuduhkeun deuk ka Allah sia keur ieu nu mondok teh henteu kula mah sanawiyah. Lempang suku ieu budak ge. Lempang suku asal moal datang bisa bareuh di jalan ieu budak ge. Potongan sanawiyah aliyah mah ieu deuk ka Allah teh lempang suku ngaranna. Geus datangna sia nya. Geus atuh teh mah datang henteu tuh. Lain kitu jalan jalanna mah geus tuturkeun ieu bae. Geus sia mah teh sabaraha poe jeung sabaraha bulan nyaho datang nyaho teh bisa dikubur di jalan. Tah, gitu kan. Cenah kula pangnuduhkeun deuk ka Allah hayang hakikat maksudna.
ngayang hakikat sia baheulana nama santren sabaraha tahun sia santren 5 tahun masak kecan becus ya 5 tahun kajen kuku mah ge masak sakumaha sia caina ayo teu nyaho 5 tahun tah sakieu tah mantak ge santri jeung santri euy sakieu barang kanyahoan kurang lembur tas nyolok naon sakieu kajen kuku mah tas ganjang blod teh budak culak colok bae tuh pan salah tuh ya ai santri mah geus jawas kieu saina tah asal sakieu bae tah eta pas ngaranna jadi saat teh naon ngaranna bieu ting teu gitu heuras teuing teh sakieu pas da lamun sakieu ngan eta mun sakieu ge tetep di saat kudu diaduk kudu lamun teu diaduk angel kasak sakieu sakieu tah lamun disakiekeun waduh angel sakieu entek santri jeung santri ya kadang lagu awewe ting bating nggak salah asumsi bae tah jadi 5 tahun bal bisa tetep ieu ge bangsa next lempang suku ngan jag-jag der ngeuti cuna kula pangnuduhkeun ka Allah siap masantren sabaraha tahun aya 15 tahun mantep ngan 10 tahun di imah kos aja podol ieu mah sabakna doang 15 tahun deh ditu aduh tetep beres masantren kos kieu mah di deuleu mana kitabna tah loba barang di deuleu bener belang kitabna aya coretan hareup tukang eueuh nu ieu aya tukang eueuh hareup atuh kuda belang bagus aya kitab belang lah cek nyana teh ucing ge belang lumpat tak kenceng atuh lah saya jadi ucing mah ya contoh dekat Allah yahdi bihi mayyasha di lainang kula nang ahli Allah nyontohan seperti kitu teu barang sambarangan atuh main drak bae tanya heula ieu ucap pangnuduhkeun kula dekat Allah sia masantren berapa tahun 15 mantep berarti geus lah ngaji Johar Maknun mantek bos kitu matul muin pernah ngaji batul muin datang ka leungit deui loba jasa batul muin nu matan aya nu sara aya nu anah aya wah geus pokona mah tarsiul musafidina ge geus aya wih pohara ieu budak jadi kuari sia gawe dawa di dieu mah magahan ngaji be jeung budak dagang ge saya aya bae aja sia ilun teh jeung pilkada tuh bener berarti nya di budak tama keur milu ge tama keur lalagaan doang soal lalagaan gitu kalau sok pake lalagaan geus kitu gak banget sia deuk Allah na henteu cenah kula mah pangnuduhkeun ieu mah berarti geus boga kendaraanana jalan tol ye urus kos ieu mah ye bisa geus tuh tuduhkeun ku urang ieu mah lempang suku nu ieu mah sepeda nu ieu mah bener-bener mobil ngan mobil lagi tadi 15 tahun beneran siap full teu lamun teu full berarti mobil angkot ya ieu mah diseret sadajan katol ge ulah tah ieu mah mobilna bener-bener merek naon karah pun mobilna Fortuner kan Fortuner cenah anyar wah atuh anyar ieu kredit apa ternyata bener memungkinkan jalan tol atuh geus diurus kurang tek oh ya jadi cepet set datang ke Banten nah gitulah guru mursyid teh ulain sambarangan asal datang komo mau ngajingjing mah ieu murid aing ieu mah norekat sih ajukeun jingjingan aneh aya muajung jang jingjing mah tuh diasupkeun torekat barang nu mau jungjang jingjing mah tuh hojing kitu jing kunaon tuh jungjang jingjing cici soka tah mah loba jasa jingan ta eta lain torekat deuleu kondisi dek dituduhkeun ka Allah lempang suku sapeda motor apa mobil kondisi mobilna kos kumaha ta eta mursyid ajak nama ngan dituduhkeun nu ieu mah lempang suku angel berarti kajeun datang nu penting mah asal ulah jugring di jalan bae nu ieu mah naik sepeda nu ieu mah naik motor nu ieu mah naik mobil tol berarti bisa
tuduhkan KBG jatitah diajak ke Allah. Nah tina syariat dek diajak ke hakikat mesti kudu make thariqah ngaranna jalan menuju Allah. Suluk jelemana disebutna salik. Jelema anu endek berangkat melalui suluk disebut salik, berarti murid wong kang ngarepakeun wusul ing Allah. Disebutna nu kos kitu ngaranna al-fakir. Mulayan kuari al-fakir teh gelar jelema nu endek ka Allah. Murid al-fakir garana. Hartina al-fakir wong kang karep ing Allah boloko. Ora ing lian Allah. Fakir garana butuh nangan ka Allah. Ka dunia teu butuh, ka makhluk teu butuh. Oh, mulai kuari. Jadi suari ayeuna mah mulai deka Allah mana lu kudu dipiceunan nafsu. Sebab nafsu teh hijabun lil khalqi. Madumta ma'an nafsika. Selama anjeun babarengan jeung nafsu la ta'rifu al khalqa. Ente moal nyaho ka makhluk. Ente babarengan jeung nafsu tidak akan mengenal makhluk. Moal bae sana teu ka harti. Ye, sok geura ente kuari bobogohan. Nafsu birahi bae heula. Ulah waktu nafsu amar nafsu birahi. Bogoh jasa kasarwiti. Mimiti bobogohan haju bener haju bogoh beneran kan. Geus bogoh beneran masyaallah lempang ka mamana duaan. Weh seakan-akan menyatu. Aduh. Aku sakit, engkau ikut sakit. Engkau sakit, aku lebih sakit lagi. Cie ile. Eta cinta, eta. Aduh, Masya Allah. Yang penting engkau senang, aku ikut senang. Apapun yang terjadi, yang penting engkau senang. Eta karena cinta nukos gitu. Nggak kumaha bae. Andai kata bertemu menjadi kesenangan, bertemulah. Andai kata berpisah menjadi kesenangan, berpisahlah. Nu mantak kumaha irama na bae bobogohan mah. Sebab nu dimaksud mah senang lah. Kajen teuing waktu eta kudu pisah, asal pisahna senang. Kajen teuing kudu hujanan, asal senang. Kajen teuing kudu papanasan, asal senang. Kajen teuing di luhur kuburan, asal senang. Tidak mengenal makhluk. Contohna nyana keur endeng-endengan aya bapana. Malah ditanya, "Pak, ka mana, Pak?" Kita pembrak anak aing. Cak bapana, saya jeung saha? Heuy, doi. Berarti buka ka isin, tidak mengenal orang tua. Oh, mulai la tariful khalqa. Nyana keur bobogohan, malah dibawa ka imah bapana bego. Bego dibawa ka imah bapana. Aisyah eta saha? Kabogoh bah. Aisyah ieu geus dudula-deuleu deui aya abah saha? Abah ustad. Atuh ustad teh teu layak sia mau kabogoh. Lah, bah. Teu nyaho bae. Zaman internet, kalau mbah, widih, tidak mengenal makhluk, tidak mengenal itu siapa. Iya nafsu. Tuh, tadi nama kerjaan bobogohan, nele guru bebareg-began, nele teu make kopea, gegerahan banyak dah make kopea. Bahkan aya nu salah talokop ge pajar kopea. Eta ku isin-isina ka guru barang bobogohan, dibawa ka bogohna ka imah guru begon teh coba. Dorotot. Waalaikumsalam. Jija sia. Iya sa. Ieu ka bogoh kula. Ieu budak eling teh sih. Ieu ka bogoh ieu. Geus ieu dikawin ku kula maksudna ieu dipangneuleukeun bagus tante pan tolol teh coba. Tidak mengenal makhluk, jelema make nafsu tidak mengenal makhluk. Kuduna ge isin di hareupeun guru kamari mah boro-boro mawa awe teu make kopea ge ka pangijeng guru isin. Teu make samping ka pangijeng guru isin kuari mah malah bebene dibawa ka dinya. Tolol kan. Bari dibalikeun. Kolot bobogohan. Kuduna mah kan kolot isin ka anak. Tapi karena bogoh jasa dibawa, bebeja ka anak. Bebene abah tah je. Cak anak aya abah sih. Yes, ulah lo ngomong. Ye bebeda abah sih ada besi kapangih di mana bae, besi kusia aing mah. Lumantak aing ngabejaan. Cak anakna aya anakna teu bah. Tolol teu coba anak deui. Aya anakna mah atuh kula ka anakna berjamaah bobogohan pan. Tidak mengenal makhluk. Eta kakarake cinta asmara. Komo amarah mah. Sebab jelema keur marah teu pandang bulu. Saha bae.
sahabat dicare kanan baik nafsu ngaranna hiji ustad ngayakeun birokrasi umroh kebenaran teu berangkat teu disetorkeun tak eta jelema anu teu disetorkeun teh muarah nu tadina muntad goblok tad sia tolol nafsu tangaranna teh goblok ustad atuh kunaon boga kalakuan bego-bego teuing ustad dibego-bego ditolol-tolol mantap haju pudol limbungan ge iya kita nya mantan eta kos gitu tuh kan nafsu nah nu mantak madumta maha nafsika la ta'riful khalqa selama ente babarengan jeung nafsu moal kenal jeung makhluk berarti nafsu teh hijab piceun ku ari nafsu ieu teh ka Allah carana nu endek lempang suku mah angel kos kitu nu naik sapeda mah angel teh kos kitu teh nu naik motor ge angel nu naik mobil ge angkot mah angel ieu keur bayangan-bayangan yah di mayasa tuduhkeun gerage tah kuari mah geus bisa lantaran aya penuduh boga cara pan tilu carana hiji zikrul khafi nomor kedua muraqabah nomor katiluna khidmah nah jeung tafakur kuari bisa nafsu dileungitkeun makhluk aya madumta ma'al khalqi la ta'riful khaliq satungtung ente babarengan jeung makhluk moal kenal ka khaliq kudu dipikeun heula makhluk contona aduh ka makhluk ya ka makhluk asana mun make pakaian eta kurang sregep sebenarnya lain ka Allah kan ka makhluk kan berarti apa mun teu bisa bahaya hate mah aduh asana ka undangan mah teu necis lamun make pakaian kos kicu weuh atuh kudu necis sebab kan di itu loba jahe ge kudu saregep moal kapanggih jeung Allah lantaran dedeleuan di hatena makhluk lamun teu datang pikumahaannya waduh cilaka sebab dulu urang moal datang ke Allah sebab di jero hate aya makhluk urang ngaji ka ditu lumayan aya ngaji mah sok aya bapak anu haju sok barak bere moal usul ka Allah sebab maksudna ge lain ka Allah aya makhlukan di jero hatena madumta ma'al khalqi la tariful khaliq piceun atuh makhluk piceun atuh makhluk geus dipiceun makhluk nafsu geus makhluk geus madumta ma'ad dunya aya dunya aduh eta mobil mun ganti norogna sabaraha duit kamari teh ti Avanza ka Fortuner sabaraha kara pud norogna sabaraha eta sabaraha bulan mikiran kos kitu tersita waktu deuk ka Allah tersita waktu deuk ka Allah mobil kurang di elapan mobil di elapan datang ka poho dahar poho nginum eta onam poho berjamaah kadang salat ge geus mepet di jero salat ge inget ka mobil sabaraha taun tang urusan mobil datang ka salat teh ka babawa eta mobil teh ujung-ujungna mobil teh dijual nu kamari digosokan ngaganggu kana salat dijual-jual oge atawa leungit rugi amat sabaraha taun urang urusan mobil hingga poho ka Gusti Allah dunia satungtung babarengan jeung dunia khaliq eueuhan piceun dunia tanu jalan tol mah babari teh diurusna babari ya sia mampir heul di rest area dahar di rest area waduh ulah terus bae cilaka sia kos kieu bahaya dibeneran heula kurang di rest area rapian supaya mantep deuleu oli deuleu babari tuh kendaraanna mantep bere carana datang ka ditu nafsu geus eueuh lantaran madumta ma'an nafsi la ta'riful khalqa madumta ma'al khalqa la ta'riful khaliq madumta ma'ad dunya la ta'riful khaliq piceun kuari geus nafsu geus eueuh makhluk geus eueuh dunya geus eueuh di jero hate nu aya apan maksudna gede ka khaliq aya di jero nah kuari urang kembali ka syariat geus datang ka hakikat kuari teh Allah doang kayak kumaha emang kuari dibuktikeun ku urang bentak begitu bentak neuleuh
ngaranna eta bersyariat urang bisa neuleuh lantaran ngabentakeun syariat ngaranna di jerona aya kudrat Allah berarti zahirna mah urang nu bentak batinna mah aya kudrat Allah ai kudrat eta sifat ai sifat eta moal pecat tina zat sifat kudu kaluar tina zat lantaran sifat eta ngaranna arod ari arod eta berarti makoma bil goer cicingna bareng jeung nu sajan aya beureum ngaranna sifat moal aya beureum doang tanpa cicing di hiji zat beureum dina naon dina besi beureum dina naon dina tembok beureum dina naon dina kopeah aya eueuh beureum sorangan tanpa aya zat moal aya sebab tama sifat kudrat eta sifat aya eueuh kudrat eta kaluar tina zat moal aya berarti aya sifat kudrat dina bentak ana aya sifat kudrat atau aya Allahan nu geus datang ka hakikat teu karasa kudratna jeung teu karasa syariatna nu karasa zat Allahna urang bentak trek zahirna urang bentak batinna aya kakawasaan Allah di mana aya kudrat Allah jeung iradat Allah berarti di dinya aya zat Allah kuari ka diri sorangan pasti kos kitu bae kajen kukumaha ge kabeneran eta teh aya dina asma Allah naon sama Allah teh asmaul husna aya 99 Allahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahimul malikul qudus tah aya sama Allah samiun berarti urang teh hirup teh di dunia bainal afal wasifat wal asma aya kabeh di diri urang teh asma Allah teh urang neuleuh aya asma Allah sama Allah teh maha sami urang ngadenge asma Allah atuh aya teh urang neuleuh atuh sifat Allah basor Allah teh maha basir ulang ngadenge atuh asma Allah sama atuh eta teh Allah teh maha sami urang ngomong atuh Allah teh boga sifat kalam Allah teh maha kalim dan selanjutnya urang teh antara asma Allah jeung afal Allah teh pan menang migawe Allah di jerona aya sifat Allah ngenal afal Allah bakal ngenal sifat Allah ketika urang ngenal afal jeung sifat bakal ngenal zat Allah eta lain carita tapi karasa ketika kurang direnung bakal kitu kajen kukumaha ge ngan lamun jero teh edan ya ngaji bakal edan ya daripada edan mending digeussankeun ya sok geura dibulak-balik ya urang jaheueuh kaluar beti majus jante ya bese ka jeung kukumaha ge gan kahartikeun ngaji ge geus alhamdulillah nu matak derbe urang salat emang nu salat saha urang syariat ngaranna ketika urang ngarasa diri urang nu salat urang makom syariat geus makom hakikat mah lain urang nu salat nah je ari eta lempang urang syariat da lempang apan hakikatna mah kudrat Allah berarti aya zat Allah tah nu lempang sa Allah nu salat sa Allah nu mantak ma fi jubati illallah eueuh naon di jubah kula ngan Allah doang kadeleuna diri urang teh aya Allahan rarasaan ngan hese ngomongna perasaan teh aya Allah dibatur ge sarua setelah di diri urang ka batur gerak Allah cicing batur cicing Allah kabeh ge kos kari itu atuh tamauna naon wayangan Allah dong hakikat ngaranna tah bisa ngabedakeun antara syariat jeung hakikat ieu mun diteruskeun edan berpikir urang teh ji bener oge nya mulai geus kalantaran ngaji nangan datang ka dijan teu ti awal mulai Allah keur lempang ye dan sia kajen kumaha ge mantak sia ade ulah eta mah lain omongkeun perasaan nementak ilmu rasa lain ilmu omong ngan hese ngomongkeunana seperti gitulah ahli thariqah ngajelaskeun eta ge setelah nganyahokeun latifah geus atuh sakumaha tadi mun direnungkeun ku urang teh bainal asma wal afal wa bainal asma was sifat teu kaluar ti dinya
gerak urang gerak Allah denge urang denge Allah cicing urang cicing Allah sebab nu keluar tidak kudrat iradat Allah apa aya nu keluar tidak kudrat iradat Allah moal aya atuh ai moal aya mah berarti aya kudrat iradatan di urang atuh aya di batur ge atuh sarua di kabeh masih Allah teh aya kudrat iradat Allah cicingna nang Allah gerakna menang Allah atuh mana nu urangan nu urangan nah eta teh geus hese ngomongkeun geus datang berarti ka hakikat mun datang ka perasaan kos kitu mata geus bae cuekannya mah keur jeung Allah geus teu kakurung eta mah kuku peuting jeung beurang nah atuh pan Gusti Allah nu nyieun beurang jeung peuting ayana beurang jeung peuting teh aya panon poe teh meunang nyieun Allah manya lamun panon poe meunang nyieun Allah Allah kakurung ku beurang jeung peuting atuh moal aya nu matak beurang jeung peuting teh waktu jelema nu geus datang ka Allah teu kakurung ku waktu jam sabaraha bae di jero salat jeung di luar salat selalu Allah 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 lain Allah Allahan hate naon sungut lain tetapi perasaan asa jeung Allah teu kudu Allah Allahan jeung Allah nah urang makan inget ka Allah teh keur salat ahli Allah mah keur salat di luar salat inget bae ka Allah urang mah boro-boro keur di luar salat di jero salat teh inget ka Allah ieu mah syariat bage geus salah syariat bage geus salah weh sia ulin bae weh sia nonton TV bae weh sia digawe bae sekali-kali atuh inget ka Allah salat berarti eta keur teh inget ka Allah kan atuh inget ka Allah Allahu akbar kita inget ka Allah enak henteu endah henteu keur salat Allahu akbar malam ieu undangan ka mana karena cak haji polde keke asa kabelah raja 2 ta 3 karena malam ieu keke pohoan an keur salat kita inget ka Allah inget ka undangan Allahu akbar SPPT diteureun di mana waduh asa geus dikalurahkeun apa encan ieu lamun geus lamun encan di mana neundeuna KTP-na di mana kareh kamari geus fotokopi tancan ku budak pantitah inget ka Allah inget ka SPPT Allahu akbar norogna sabaraha duit apan sayang ka gitu yang ka Fortuner bujug amat Allahu akbar nu tadi mingguan teh awewe urang mana meureun masyaallah ku gelis-gelis deui sia sing ngaji apa bobogohan blon keur salat ge lain inget ka Allah komo di luar salat walima di jero salat di luar salat inget ka Allah nu matak lamun geus inget ka Allah dibimbinglah ku Allah cak Allah lempang sia cak Allah cicing sia cak Allah kaditu sia cak Allah ulah sia penting ge cak Allah ulah loba teuing sare cukup 10 menit bae aing nu ngabimbing udang sia salat sia hook waktu cak Allah kadirina nyadinya ngobrol teh jeung Allah loba lah bahasa Tuan Syekh Abdul Qadir bahasa Imam Hasan Abu Hasan Asyadzili obrolannya jeung Allah dikitabkeun ngan teu meunang dibacakeun bae sebab okos wahyu padahal ilham loba tulisan-tulisanna ieu ti Allah ieu ti Allah ieu ti Allah ieu ti Allah nu matak bisa nyieun hizib Imam Syafi'i aya hizib Syafi'i, Imam Maliki aya hizib Maliki, Imam Ghazali aya hizib Ghazali, Imam Utsmani aya hizib Utsmaniyah, kemudian itu Ghazaliyah, kemudian itu hizib Nasor, hizib Rifai. Ita hizib da nyana keur jeung Allah nyieun hizib. Kos kitulah ahli Allah bisa ngabedakeun antara syariat jeung hakikat lain ku ucap ku rasa nyahonyana si itu geus datang ka hakikat si itu geus datang nyahoeun tina naon hese nyaritakeunana sebab rasanya jeung rasa itu akur sanajan jauh tiba se ka magrib nyahoeun ulah kakarak salingkungan ulah kakarak sakampung ulah kakarak sakecamatan jeung sakabupaten pindah provinsi nyahoeun si itu ahli Allah si itu ahli Allah kok bisa kos kitu hanya Allah lah nu nyaho ngan ieu moal bisa diangkat jadi wali mun can bisa ngabedakeun antara syariat jeung hakikat hese ngomongna eta mah sebab perasaan sakadar dongeng kos kitu unggul wallahu a'lam bissawab.